Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungawalan salam sing kamarta. Amin. Anu henteu ibu-ibu teu ngawalan salam didoakeun ku abdi suamina sing nyaranung. Barotan sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sahibu syafa'atil udma. Usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabih A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Sadaya puji milik Allah, ditangtukeun dihakeun ka Gusti Allah. Dat anu parantos nadamel sanes kanten makhluk pasangan awalur jodoh leres ibu aya hujan aya halodo atau hujan aya ieuh aya hareudang aya iris mandi hareudang nu geulis teu kabeuli nu pegang lumayan pegang usul gelisnya. Aya luhur aya aki-aki aya aki ti luhur nini kabayang keposehan si aki ti luhur. Nafsu gede perabot leuleus batuk lesot kudu lah. Aya untung aya panjang aya badag aya ibu resekar panjang nu badag nu pondok nu leutik. Agama ge jodoh-jodoh aya surga aya neraka aya musyrik aya tauhid aya iman aya kufur aya taat aya maksiat. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Boro-boro manusia sifat orang cileum kalawin pancet bakong ge kalawin. Surabi di dadahan cakep lemurabi petangkep nang karak 2000 petangkep opat Surabi eta.
kaum manusia dinten tadi dua insan hamba Allah cek Faisal sareng Neng Farida parantos sah janten suami Istri. top Ajinomoto dijamin halal. Jalan-jalan ke pasar baru beli ketupat dan kedongdong. Aduh enaknya pengantin baru masuk ke kamarnya tadi kan. Dong. Kullu mahaba walillahi nusalli. Kullu mahaba walillahi nusalli. Kullu mahaba walillahi nusalli. Kulluna mahaba walillahi nusalli. Kulluna mahaba walillahi nusalli. Kulluna mahaba walillahi nusalli. Ya Allah, ya alhamdulillah tepang kedua kalinya sering grup nanya al barokah al wardah asal warang dahar. Mudah-mudahan siapnya orang kolaborasi lah menghibur pengantin guys bu ya kan pengantin hiburan lah tentunya pengantin bunga ngiring bingah, ngiring doa, ngiring syukur ke Sohibul Hajat, Sohibul Maqasid Bapak Yayat. Bapak Yayat kali Ibu Yayat. Dari istri masuk ke bawah kungaran Caroge leres. Carogena RT dipanggil Ibu, Carogena Kuwu dipanggil Ibu, Carogena Punuh dipanggil Ibu, Carogena RW dipanggil Ibu, Carogena tukang urut dipanggil Bu. Ulah yang bukan salah tukang urut. Salah kena tukang bedug dipanggil Bud. Oke kasadayana tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah nu aya di dieu mudah-mudahan sadayana sing aya di ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngiring bingah, ngiring doa, ngiring syukur akan mudah-mudahan ieu tempat dijantenkeun munjalam mubarakah. Riungan pangosan ayeuna dijadikan ijtima'an masykuran mubarakah. Nah, eta teh beujeul beringeusan eta teh. Ruang pangu duduk. Oh, atuh bukakeun anu katingali. Saur Ibnu Athaillah rubama atoka pamanaka wa rubama manaka patoka. Tesaeutik jalma ku Allah diberi awak cager beaser duitnya. Tapi karena ibadah malali. Aya gitu. Di mana cicing cicing ada yang mulai ini selawat cara lengos dan makolon bantos sono nama berenel ku pangkat bintang hiji bintang 2 bintang 3 bintang 7 obatnya hutu boga. Mobil mewah mengkilat, bumi agreng bertingkat, pemajikan tekurang ayam nyanung di dia halus. Tapi kadang-kadang karena ibadah matel boro-boro hujan halodo gembung, boro-boro poe canggetara, boro-boro jauh deket ge alim, boro-boro teu diompreng diompreng ge teu hayang pangkarunya awak cager bekalna aya fasilitas aya tapi karena ibadah mah teu aya hayang-hayang aja termasuk anu hararaja di mana wae urang kumaha modalna jutaan tapi teu saeutik anu mau ngayakeun pengajian
hanya hiburan we dangdutan leuleum artisna teh saropan pelebah make rok luhureun tuur panggungna luhur ajengan di handap bari prasmanan neuleuh gitu ditepo dosa ari henteu kita juga manusia normal sawangsulna warubama mana kapa atau kata serti jalma kalau dibere hirup susah boro-boro tuang jeung daging jeung lauk jeung pedage sawab-sawab harna leureun bujang-bujang bobo di hotel di imah agreng mentereng di imah biasa ngagoler bari peureum leureun senal ge kenca sabeung lumpang ge angkat-angkatan salengka saleng tapi ku Allah dipasikeun taufeekna dipasikeun hidayahna teu kahalangan ku pedah hujan teu kahalangan ku pedah leueur teu kahalangan ku pedah jauh teu kahalangan ku pedah poek dalem magerakeun sumping ka pangaosan alhamdulillah wa syukrulillah alhamdulillah wa syukrulillah ajaka salati wa salami li rasulillah ajaka salati wa salami li rasulillah sama-sama alhamdulillah wa syukrulillah alhamdulillah wa syukrulillah ajka salati wa salami li rasulillah azka salati wa salami li rasulillah salli wa sallim ala muallim salli wa sallim ala muallim Ahmad Muhammad Yasiri khairul bariyah Ahmad Muhammad Yasiri khairul bariyah bener-bener belajar Allah ngomong kamu tahu sente profesional ada kolom tiap bohong pedung segala ayatnya Allah jadi tayangkeun di RT hiji makanya syukuran termasuk anu hadir ayeuna sadayana yakin siangna karepot ayanya nuka sawah nuka kantor nuka kebon nuka pasar pasti katenan bapak-bapak ibu-ibu katenan hajat panitia tapi tengurangan karena kekhidmatan kesemakan sumping kamawasan alhamdulillah wa may yuridillahu ayyadiyahu yashra sadrahu lil islam Allah cekokna atuh susahna Allah itu atuh tos amin kemarin usum lo puasa dan amin mah kumaha dolim beresnya contoh abdi imaman ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin mulai dengan tarik kajian preman bab irama dolim imam sepotos gitu sebelum pamit ghairil maghdubi alaihim waladdallin camat ini tak ngalohan ieu kumaha cengkok abdi sia sok siapkeun suatana kaluarkeun suara emas lu wa may yuridillahu ayyadiyahu yashra sadrahu lil islam Allah siapapun orangnya dimanapun tempatnya apapun keturunannya baik tadina Yahudi atau Nasrani majusi kacenting copeti garongi premani bangsa di jablai sesiaungihi tukang bobok tukang
tukang ngikapkeun ngarojok liang anu ponok anu dek kajeng Bandung baragaul jeung badik anu kual di sinar hatena yasyara sadrahu lil Islam. Gampang ajengan ari sayang daya daun. Pengajian mingguan teu kudu diompreng wae. Pengajian bulanan teu kudu diumumkeun wae. Pangosan di mana wae teu kudu digiringkeun dah hatena kual di sinar ku daya Allah. Gampang kan kahdea teh. Contohna mana? Ieu nu hadir ayeuna. Ya Allah, nyage tos serpuh katinggalina ibu teh ieu teh tos tarua tapi katepunah teu muda. Ya tos tarua tapi katepunah teu muda. Tapi semangat naon? Muda. Makanya naon anu ngajadikeun dorongan urang ka dieu? Otot lain, naon atuh? Hidayah ti Gusti Allah. Masuk iman urang nuju naik, ciri iman urang naik tambah-tambah taat. Waroji hati adatul imani bima tajidu ta'atul insani wa tansuhu binafsiya wakilala hulkagada katukilala. Waroji hati adatul imani bima tajidu ta'atul insani wa tansuhu binafsiya wakilala iman jalma ketika naik iman jalma maka katawis toatna betul fardu kalaku sunat kalampah fardu disiplin sunat rajin jauh di juk anggang di teh mapa jalan hujan ngange leur ngange itu poek ngange teu kahalangan ku situasi tapi lang iman geus naik alhamdulillah. Mana jalmina ieu murang kali seueur ibu-ibu nona-nona nenek kakak-kakak kakek aya remaja kolot aya remaja nini aya geus bau taneuh ge aya kuprit kumaha sabalikna wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan. Allah. Siapapun orangnya dimanapun tempatnya apapun keturunannya sekalipun turunan kiai turunan santri turunan ajengan sekalipun turunan nabi turunan rasul tapi nu kalau sesatkeun hirupna maka Allah jadikeun hatena dayqan harajan. Naon dayqan teh? Sempit haraja banget sempit hese di bawah bener. Boro-boro kamu jauh nu deukeut ge tarang. Boro-boro hujan halodo ge embung. Boro-boro poe cangge alim, boro-boro leueur seuseut kitu hayang teu aya hayang-hayang acan batur ngabring ka pangaosan mingonan, batur ngabrul, batur ngabring teu aya hayang-hayang acan. Allah. Naudzubillah min maka syukuran ayeuna Syaikhul Hajat ngaikeun pangaosan sing kaparapahan sedang amin. Tah ieu teh anugerah ti Allah teu kabeh jalma kudu diberi kesempatan tiasa ibadah. Shalli wa sallim daiman
karunya teuing anu beunghar tara ibadah sama-sama. Aduh karunya teuing anu beunghar tara ibadah. Nabi Sulaiman beunghar anjeunna gatal ibadah. Nabi Sulaiman beunghar anjeunna gatal komo urang mah teu pati beunghar kudu gatal. Nabi Sulaiman teh nabi rajawan ilmuwan cendekiawan. Wah, raja getol ibadah jadi RT geus tara ngaji. Jadi RW geus tara mingguan. Jadi puluh geus tara datang ka masjid ngaji. Umpama jadi hansip geus tara ngaji, kadang-kadang jadi hansip. Sombong. Jadi kuwu geus tara hadir kana pengajian. Tingali Nabi Sulaiman beunghar, rajawan, ilmuwan, cendekiawan. Ibadah teh kakak itu. Kakak jadi ibu RT geus tara ngaji, kena arisan meni saban bulan. Say. Umpama Ibuan, aduh karunya teuing anu geulis tara ibadah sama-sama. Aduh karunya teuing anu geulis tara ibadah. Siti Aisyah geulis anjeunna gatal ibadah. Siti Aisyah geulis anjeunna gatal ibadah. Siti Aisyah garwa kanya Rasul geulis ibadah. Kurang mau bujang-bujang jeung Siti Aisyah jeung Siti Badriah ge jauh. Jeung Siti Inul Daratista ge. Tuh Siti Badriah di mana? Urang mah di dieu. Komo urang mah teu pati geulis kudu Gatal ibadah. bulu kelek murah pilu. Jarang dia sapukeun aya. Memang bulu kelek tidak sama dengan bulu memang. Mang. Urang papaeun nami adil ah. Aduh karunya teuing anu kansep tara ibadah sama-sama. Aduh Karunya teuing anu kansep tara ibadah. Nabi Yusuf kasep anjeunna gatal ibadah. Nabi Yusuf kasep anjeunna gatal ibadah. Udah lapar digoyang-goyang gitu lapar. Komo salaki urang teu pati kasep kudu gatal. ibadah. Minta kolanya. Bu, ibu, bu, suami kasep kene sahur saha. Kayak beli bahasa bulu-bulu papan, hade goreng. Kalau untuk kurang itu saha dipuji. Jujur hirup kene suami, hirup kene, berang penting hirupna. Berang penting. Ya lo berang penting betul. Mau nyati penting hirup di berang pahit. Udah salah di berang pahit, di penting hirup di. Sok ayah ngajawab. Namun di penting di jam sabaraha hirupna. Jam 10, jam 8 pagi. Jam 8 pagi, jam 10 hirup ini. Bu, resep kang hirup.
nyangah ka suami nu hirup dah bohong ari keur hirup di ampihan ari keur paeh di kaluarga naon jadi sebelum masa naon atuh eta hese dibawa bener teh kajian ting adan patarik-tarik jelima patorek masjid mah dibuka lebar pintuna dibuka tapi teu ditem katingali mangan teu ditinggal adan mah kakupingan teu dikup aya bedana nu dosa mana nu teu dikuping nu teu kakuping nu teu katingali anu teu ditingali adan mah patarik-tarik kakuping ngan teu dikup teh hidayah kajian adan patarik-tarik Allahu Akbar Allahu Akbar adan mana di dieu nah di bagian jauh-jauh nah di lembur Kandang Sari. di Tanjung Sari Kandang Sara. Sugan kacai, sugan wudu, ayam gitu, salah bisa. Kalau bisa tamat adan, hayya adan mana? Di dieu. Sugan hudang, sugan kacai, kalau bisa telah tamat ada as-salatu khairum minan naum. Sugan hudang, sugan kacai, ayah gitu. Ayah suami ibu kebluk ayah. Hese dihudangkeun ayah. Baju ulah kahade lamun suami hese hudang ulah di banyur pipasnya ulah mun hese we hudang talkinan we kana ceulina la ilaha illallah kudu we la ilaha si panjang teuing mah Allah teu hudang wae inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salaki ai tapi mulisi ngomekeun simut ari simutna kabetot teuing kalur nongsoangna nolol cek ibu teh sia ku aing gurus terakhir aya kuntung rokok bareng coklat seuneuan ku ibu teh sunut itu kan sunut burubuk teh ngamuk cek ibu teh kieu bapak punten suka teh aspak udah hideung juga aspak naon sababna si eta hideung sabab kapuput ku hitut nya mau deket kenal pot geus pada hideung naon kan hid tapi dah hideung ya lumayan laku Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya
nyalahan mah. Masya Allah. Sekira nyiru. Adi teronan susu, adi buluna jebrang. Coba heran. Anu nusuk hideung. Ngalut ibu taseur harejo naon tah memang. Ka'annama yas'adu bisama hesena jalma narima papatah jeung narima petunjuk bagaikan naik ka langit, sok bisa naik ka langit. Sanajan di dia ahli nyadap upamana naik tukang nyadap dan sebagainya, titah naik ka langit bisa moal. Jangankan ka langit, naik ka lapak ka langit teu make tara dia bisa moal. Tah hesena jalma meunang hidayah kajeun imah deukeut masjid da cadu ka masjid. Hari sesepedahan maka kebon sampai seputing kuat hari kamajin mah 10 meter gitu kaduga. Ayo gitu. Allah. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladina la yu'minun. Allah. Ya ibu bapak sadayana di akhirat mah teu pilih bulu. Nutu iman mare turunan nabi, turunan kiai, turunan santri, nutu iman mah disiksa we di akhirat. Aya diundak usuk. Dina mana disiksana? Dina neraka. Lain dibui kawas di dunia. Rajul di dunia mah dibui fasilitasna dibeli. Rumah, rajul naon aya tempat renang, aya tempat hiburan, aya tempat olahraga. Lain ge dibui atuh kitu mah pindah hees. Betul. Tapi di akhirat moal aya di beda-beda neraka we kabeh. Bu, ibu, bapak, di neraka panas, seberkali asuh, ribut panas. Jangankan api neraka, api naroko. Nah, tak bapak-bapak mah ngarajina teh sok arurut jeung ami teu tunuh heuglah teu naon. Ngan lamun ngaroko masih kena tunuh balikeun ngenyotna. Berapa kumis sebiak sebelah masih nanutan. Ayeuna di sana dunia kaduru panas, tutung, rengek, maut, geus maut karasa panas keneh moal sabab geus teu boga rasa di dunia mah lamun maut dunia mah. Tapi bayangkeun panasna dina neraka, ibu panas, tutung, rengek, maut, moal. Ibu bapak dina neraka moal. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Sama-sama geus hancur, geus tutung, geus rengek, geus daya rupaan kulit neraka lain maut lain payah dina neraka mah tetep hirup. Badalnahum juludan ghairaha kan ngaganti ku kulit anu sejen, tutung, rengek, kocea. Ganti. Tutung, rengek, cerit, ganti. Tutung, rengek, gorowo, ganti. Diwutuh ke deui kok. Tutung, rengek, jerewet, ganti deui tuluy kitu seumur di neraka. Allah. Naon pangnaku Allah ti dina mautan? Liyadukul adab supaya ngarasakeun kana panas neraka bongan di dunia bedagong. Ilahi lastulil firdausi a'la wa naqwa ala naril jahimi fahali tawbatan wa mabir dunubi tina panasna
neraka. Amin. Amin. Daramang sadayana. Alhamdulillah. Pidana habis sehatnya Bu. Amin. Kamu asam urat. Apa tinggi pidana di sadayana ibu-ibu bapak rumah di saroleh pidana. Amin. Lebih sering kene janji pengawasan yang beri kapal masan todong pidana misalnya pidana. Aduh kalau masalah iraadeng sampai nyeri aduh. Dengan benghar bersehat. Oh, lupa duit tapi keringan. Cepat lupa duit bari sehat mending mana? Sehat. Atau nanya soal ngejawabnya. Lupa duit tapi keringan. Cepat lupa duit bari sehat mending mana? Sehat ya punya. Sehat mah tuang raos ngaleut nikmat bobo tibra ibadah sampurna heula cangap tu satu ai balem bujeng-bujeng tuang sareng daging sebelum daging belum lauk jeung belum buyah we diperlukan daging raos anda tapi lagi pai surawung tapi ngange kurang nikmat dong ibu-ibu di dieu pamudi utamina Gaduh salaki jenderal di Jakarta bintang 5 peluh Hansip Jeceng milih mana? Jenderal bintang 5 peluh Hansip Jeceng milih mana? Jenderal mah peluh Hansip Jeceng milih mana? Ya, kalau jenderal ini Hansip. Hidup Hansip. Hidup Hansip. Hidup Hansip hidup. Jeceng. Ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn biasa mau nyawer kan artis masuk kalau putang nangringan. Mudah-mudahan anu hari si Adeling. Allah, ibu bapak rahimakumullah. Termasuk akang ayat kali ibu oge sadayana nikahkeun putra teh sanes tradisi bukan budaya bukan adat tapi perintah Allah. Adanya kulantaran perintah Allah atau niat naon ibadah saur Nabi sajalma anu nikah jeung nikahkeun dengan tujuan ibadah maka salawasna aya dina pertanggungjawaban Gusti Allah karena Allah nu nikahna karena Allah nu nikahkeun karena maka salamana aya dina wilayah Gusti Allah maka akan kali heuceu oge sinengna oge panganten sadayana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala hanya kulantaran ibadah atau niatan ibadah mana dalilna yuk urang aos siap ngalohan siap awak nu teu ngalohan sing butuh
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bisa iman. Lalu kekeakan hayang kapake. Ngalah. Pulumuna atuh sing tarik. Lamun rek hirup semangat, bos semangat, lamun rek paeh we. Terus tarak awal. Pinageup hari gua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiris mah, tiris tuh, tante diharudung saru, penyusuan budak. Wa'akihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum Allah. yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Allah ulah masakeun. Rasuang kabeureuyaan bubut. Salatullahi wa salam ala man uhiya Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi da'il Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi da'il Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi da'il Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi da'il Qur'an. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ruang saja. Oke, bubar pangaosan saur panitia dihaturan tuang ibu mina masih berada moal saha minarek. Ayo ngomong-ngomong hari ngaji penting. Hari ngejo ngaji mah keur maraban akhlak, ngejo mah keur maraban au. Wak. Ngaji wae teu ngejo lap. Par. Ngejo wae teu ngaji sas. Sar. Teu ngaji teu ngejo mod. Car. Ya, ka para wali alias orang tuana, saur Allah teh kawinkeun budak-budak urang teh kawinkeun anu lalengok. Anu iman,
anu abid amat kawinkeun ku urang mah iman tapi anu lalengok wa angkil ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa iman kawinkeun rek abid rek amat ku urang mah merdeka kawinkeun statusna mah bade gadis bade kau masih gadis atau usul cung urangna cung anu capek janda peot cung anu jahe janda herang cung anu rani rana nini tapi perogi hijau ya kulitnya kerbedung susuna kerciput kubogan keroda hati cinta cinta kerciput dos anu cinta aya ge dina sisingirang ini eta bedug kenor ditakalku urang Bogor susu kenor dekayu di sodor-sodor inget kana eta gitu buan payunana nular niniu lain boyok kenyataan lumayan kita ini ge lumayan siksa roge teh mamah Mang Sulaiman teh susulepet tapi nyaman tidak telur dadar kayak pak jangan misalnya teh eueuh apa ngidina tembun keleh digegel tadi lah pernah buntu salakina nangtung beristighfar astagfirullahaladzim da baheula mah teu kieu-kieu teuing pamegang bade pamuda bade bade duren bade durian naon duren duda keren aduh tadi ka dapur sedikit kadu pirakunya teu mahana loba kadu di dieu mah nya awas kana teh mereka kadu aya kan di dapur abi pas kancaman sedikit kadu alamat sedikit pakamunan kadu sebab skor di jalannya mantap piraku abi ngaos di salopa emut eta ari pas pikir aya kadu karantung mah tunang kana sirah dibahas ku abi teh dina pengajian teh mere ka paksa tah ayeuna ge ka dapur aya kadu piraku teh tos dibatur ya Allah ari duren mah duda ker bade duda bade pamur aya nu duda di aya duda aya duki duda aki urang kawin kaneng rana nini lumayan si araplok Allah kawinkan nah mumpun tadi ibu bapak sesama apal upami parawan gadis walina wali mujbir artina menang dipaksa ku kolot sudah gede gitu semua babaturan di imah di umur kawin mung teu boga paksa bohong awe mung melenung bohong mung 3 bulan teh melenung oh beda jeung rana awas ye rana mah teu meunang dipaksa ka disebut bapak-bapak ibu-ibu di mana urang boga anak rana ulah dipaksa rana sina kahayang we paling masih naon salah tapi sebaliknya hayang geus karana lila kawin hayang payuh henteu eta nu riuh aya dongeng hayang geus karana lila anu payuh henteu kapaksa nyarekan bobogaan di WC eta cuke karana sia teh jomblo teuing sia teh cenah sial teuing bulu teu kurang bulu gede teu kurang gede sia teh cenah jomblo teuing dipabuk ceplek carteki mewek dongeng tak bayang dicabut manyun kawin ya ibu ya kupikiran iya kumu pukoro ayub
bujang jeung sinyaina katut orang tuana nikahkeun budak karena Allah, maka cek Allah lamun teh masih kena can boga naon-naon boro-boro dahar ti boro-boro bisa usaha dahar ge ti kolot, tapi lamun kawinna karena Allah ku Allah buat di beunghar bujang jang parit jang paisal neng parida sing beunghar tah ku anak. Amin. Si beunghar ku anak. Banyak anak berarti loba rezeki. Karaos ibu kamari bulan puasa. Lebaran boga anak 10 kabeh barali di Jakarta, di Bandung, di mana arwi sadananya. 2 juta ti saurang sabaraha? 20 juta di istri budak. Ceurik inungna mah di dapur ngaguguk ceurik ceuk bapana, inungna kalah ceurik ka dua bunga. Ceuk inungna hanya lainnya nanya kieu mah teu leuwih loba budak. Semakin banyak anak sebagaimana aja yang Faisal katut neng barida sing jembar ilmuna, jembar rizkina, jembar pengaruhna ku Allah dipasikan rizki anu barokah. Amin ya robbal ya Rasul ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi asani wa daraji atas dayajil kalami ya uhalal judi wa Bios selawatan bios ayeuna panganten diguyur ku selawat termasuk sareng ngiringan di akhirat sing sasarangan ka surga sareng kajeng di yaumal akhir abdi ngiring sareng kanjeng Nabi sareng ibu Rama abadi ngiring kana surga Gusti ngiring kana surga Gusti ngiring kana surga Gusti ngiring kana surga Gusti. Ngabri kurang dia tika mana kasur enggak lain kali sanya korban sos ka surga. Kebagian masos henteu kebagian kabeh ibu informasi masih taeta mana kewajiban Allah orang tua kera saur kanjeng Rasulullah ieu Kang saur kanjeng Rasul ieu hakul walid ala waladihi kewajiban orang tua terhadap anak teh hiji ngadidik kadua mere tuangan anu halal katilu mere ngaran anu sae kaopat aya tajau wa jauh ida balago ngawinkeun budak di mana tos balik awakna rambutna geus japrik sukuna prag geus sayang breg kawin musim hujan matahun panganten diri mah tiris wah karek boga banget awakna jeb rambutna japrik sukuna geus sayang kawin ke ngomong ngawinkeun budak kawin mah sunat kieu teh tah direkayasa di background wah ngomong ayakeun pangaosanmu luar biasa sunat di rame-rame. Oh bapak ibu lamun salaki hayang kawin deui kawin keur buru-buru ibu. Mama anu sunat disegerakeun teh hiji tobat sabada maksiat tobat mah geus mau. Kedua mayar hutang terus balayat dan maju terus pantang mundur ngayuk terus cadu naur katilu sholat di mana geus lebat waktu urang dia durcong durke percanta kalau mulung kadu bayar di mana anu teh naon ka opat nyuguhan tamu sor cai sor cau sor roko sor roti sor sanga sor sangu komo ka calon besan komo
calon menantu katenan kajengan mah kada SOB nanti Bu Esna engal subuhan O na ong B na bah khusus kanggo SO kalimanya eta mula saramai di mana geus jelas mah psikologi daerah lain Bu aya nu maot isuk-isuk diarahkan pabuburit di layar lebih hirup di layar lebih hirup Persanten hirupnya dahan lebih nuka genep ngawinkeun budak lalaki atau awe di mana geus gede aya bari hukum engal tika tuh gitu. Aduh enaknya pengantin baru ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi hasani wa daraji ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi hasani wa daraji apa yaji rata kalam ya ugelaju diwal karam ya ugelaju ya ugelaju diwal karam ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi hasani wa daraji ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi hasani wa daraji apa tayaji ratalan ya uhelaju diwal karami ya uhelaju ya uhelaju diwal karami. Aduh enaknya pengantin baru Sina ya Rasulullah salamun nurutan atuh geurang pinggan unggul mah tuh nurutan biasa teh insyaallah. Kedua perintah Allah kasih ujangna alias ke budak kurang mana surah Allah fankihu ma ta'balakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' Allah dengan Allah terus tuh Allah tuh menjaga mereka kaum kasura di alohan astagfirullahaladzim itu cita-cita tuh nyaan orang dia membuat cilaka di kalah karena kasura tapi temang jaga naik karena kaum kasura nah di Allah astagfirullah betul cilaka ke atau udah kena dikurok atau kupingkan kata-katanya dalam Quran ya Allah batu cilaka Allah balaghna lam kadikaram ulah lang dikerok balagadona lang kadikerok nah dia Allah alias jamotan juga mebadot Allah Gusti aing jamotan aya krok atuh wa fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' Allah saur Allah teh sok geura kawin ku anjeun awewe ka cinta Cek Faisal kade bogohna cintana jadi istrina neng palidatin jangan kena harta ulah kena rupa saur Nabi dina kitab Suratul Uyun bijak dari pakar budak kurang mun ngawin awe kena gelis bakal hina akhirna mun kena beungar bakal sasaran awas eta seperti itu singkai kita si eta beungar bapana ame teu ripuh hirup buktina kalah ripuh mun tujuan orang tua hayang jadi minantu si eta peda beungar bapana bakal sasaran tungtungna mun karena gelis bakal hina gelis bakal habis kaset bakal seet anyar kawin karena kaset sorte iya mohon mohon so ibu ngentung ayeuna
make baju SMA buke pangdua berenang tas foto akurkeun jeung teman SMA nu baheula bapana foto ku ibu akurkeun jeung zaman SMA. Jadi lamun kena gelis bakal ledis bakal hina, lamun kena kasep bakal sengsara, lamun kena beungar bakal sangsara, maka kudu karena Gusti Allah. Awas bisi kurang salah. Daek bebisanan teh sia mah peda beunghar, peda kasep tungtungna budak jadi korban. Teu batak bunga kalah ripu, teu mantak senang kalah sangsar, da tujuanna salah karena Gusti Allah. Mata balakum awin kacinta bukan harta bukan karena rupa tapi karena Gusti Allah. Dua atau tilu atau tuh ditanya teh Allah teh dua langsung Pak ayo dong dua hiji seserna kasarung hiji pros kadinya aja. Bu Ibu setuju poligami, ridho poligami, ngadukung poligami, nu kieu nu disebut penistaan agama. Nah, makin tengah setuju udah perintah Allah. Setuju mah setuju we, asal salaki abi kitu ngajawab teh anu teu doraka teuing. Betul? Betul? Betul. Apa meri? Apa soang? Loba jaluna loba bikangna. Tinggal ibu-ibu meri 88 bikangna jaluna hiji leres teu sok pasiata nu 88 kabeh kompak kabeh kasalakina mudah-mudahan ibu-ibu urang disijiri di meri ami atawa soang mah tara loba opat eta nu kolot jeung ngora kabeh kompak begitu keluar tina apartemen soang kumaha ngomongna cenah kolot Teman luka dua akan mereka selakina jeung ya Allah eta soal cecak tara mingguan tapi nu kolot jeung ngora tara para saya masing-masing we yang ngahareun mudah-mudahan ibu-ibu urang geus jadi soal jadi soal pangkihu ma balakum minan nisa'i masna wa sulasa Waruba taksok ibu ridhonya suami ridhonya ilah jagalah suami jangan kau sakiti izinan suami kalau mau poligami hei jagalah suami jangan kau sakiti izinan suami lamun arek kawin deui nurutan awewe saurang ngomong Bapak-bapak, yes atuh Pak. Siap jagalah suami, jangan kau sakiti.